A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu. Teu karasa ku urang. Sok geurage. Sok geurage. Ulah boga pengakuan urang. Anak urang nomor kahiji di desak urang, mondok sia, pesantren sia. Geus dipecut geus dikumaha lantaran embungeun bangkawara jasana urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun kita mondok urang. Sebab ku Allah tulisanana eueuh masantren nya nama eueuh. Kurang didesak-desak teu daekeun bah. Nu kadua mah nu kadua. Lah ai moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae. Kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah. Pasantren geun bae kula bah. Pasantren mah sakola semoal bah lah. Kunaon emang? Lah, musarakola mah tawuran mararabok batu buareres. Bener sih rek mondok, bener. Teu dititah teu naon mondok pilihan Allah. Jih. Deuk kumaha coba? Nu katilu, mondok teu daek, sakola teu daek. Anggeus. Wah, berat ieu bagus berat. Nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun deres. Nu kadua mah embungeun sakola, pandangan hatina geus kos kitu bae. Tawuran aya di sakola, zina aya di sakola, mabok aya di sakola, telayang cak nu kadua. Kula mah mondok bae. Mantap. Nu kadua, nu katilu ieu mondok embung, sakola teu daek. Main PS bae gawe. Kan pilihan-pilihan deuk wae ayo mendak loba nu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu ruh anu kula cenah antingna bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon ngaranna anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus andapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pesantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang pualieun atuh santri mah geus teu nyaho karamean dunia nya nama teu nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarana nya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di nagara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sapodo teh urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya urang mah tuh isuk-isuk di jandela kieu bae tah di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teh blon cek nyana teu percaya ka Allah
waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus di ustad gentad ira balik sia lain di ustad tungtung nama dek main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus di ustad ge 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah masa depanna cek yana surem kunaon teu bae sakola teu digawe teu kumaha masa depan si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon biasa teu daekeun padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti oh ulah dikira santri masa depanna melejit dalam meninggalkan dunia weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku nagara bakal dalahar bae jadahar mah neangan sorangan lain titah kulurah tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok naon tilok ye menang 5 tahun genep tahun siep kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol hese yeuh nu nyaho dalil ha mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik ka Asep naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh boh mulai nyana jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman wih hebat atuh si Asep atuh di pondokna ge nya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok ge sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya hei bisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep, ya iya Haji Podoli itu bisa datang, macet didoyong. Macet total kayak kontainer. Aku batu. Haji ku batu. Asep bae ceramah siap. Nyana napas lagi. Cilok mundur santri. Alah, aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah. Yang monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol Kori. Eta hartina santri mah
begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun cep ulan si aya di imah aya tuh mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan tok ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus babar ilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim dah jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jangan mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos gitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturanna ieu urang pan sangu doang eueunan tenang ih aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah pan santri mah peuting masakna cak babaturanna ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeun gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teh meuli ayo bae goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun hei mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae suseuria menang sampai 2 bae kotok aing gaman leungit sia barenya ieu teh nu di dahar ku sia teh ya tuh goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cok kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha kitu geus ka mana balik deuk balik heeh deuk na teu sagedeung doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cak babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana menang saminggu datang di ieu mah baju aing bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngirahin yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musalla pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke waladhdallin ieu mah kena buleut dodna waladhdallin
takos gitu wadak disalapkan yes kubatur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi dulu hasilnya di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga kapake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh caricing di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid ai imam gitu ternyata teh neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun ngadenge jarapi teh babacaanana kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dieu alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk nepo hara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik mah jangan masya Allah nah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuring ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu menteu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya itu di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh
nu mantaknya nah haju leuleus ge hatena leuleus sakalina teh leuleus balik teu balik. Jadi beda salap mah nu mantak eta budak ngora dipayungan ku Gusti Allah nu taat ka Allah lantaran li annaha fis syabab asyaqqa ala nafsi taat keur ngora di jero ngora dipake taat leuwih berat ka dirina batan nu kolot mah ibadah kabehan geus nyebutkeun atuh pantes bae tereh modar kolot begitu kan kolot mah bener atuh dipapantes ku anakna ge bapak mah geus kolot wari nya geus bageur pantes tapi budak ngora umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai umur 40 tahun nyana aya di jero taat ka Gusti Allah lain bantrak-bantrakeun memantak eta budak santri teh mun paeh geus sorga eta mah geus sorga eta mah sebab nyana keur aya di taat ka Allah di tah bangsa maksiat maling jambu guru leutik tah mah kitu mah leutik tah mah maling lauk buru leutik tah mah leutik tah mah kitu mah maling mun babaturan leutik tah mah aja maling nu tatanggar ada ngagedean Gusti Allah doaku budak ngora bayangkeun coba budak keur mejeun sepulin dulu si tenin di pondok kaji betah kan mun lain karomah Allah mal bisa eta bentuk karomah teh budak leutik daek pondok tamat SD umur 12 13 14 nah daek asupun ka pondok daekeun haju nurut masyaallah eta karomah ti Gusti Allah ulah neangan karomah anu bisa hiber napak sancang ulah tah budak leutik umur 13 14 15 daekeun mondok eta karomah saat batur keur meujeunna angkleng-angklengan sakola kejaranana dunia nyana justru ngaji saat 15 16 kerjana mangkak eta teh resep ulin nyana justru makin menjadi jadi ngaji saat 17 18 sampai 20 batur mangus boga sabarati iran bobogohan di SMP di SMA jangan mah justru nahan nafsu di pondok ku ngaji ku berjamaah lah urang hayang jauh penduduk surga tah budak tah budak eta penduduk surga ngandak ulah hese-hese mun dagang karung ku hari morosot betah budak santri nu umur 13 14 15 16 keceng-keceng ka keceng doakeun mengaji supaya dagang karung ngaji lalaku ayo doakeun beres nuhun nya cak budak Gusti doa nu tadi dicabut deui Gusti dicabut kembali aduh cak saya bonceng tidak ada perhatian aduh Gusti Allah ragu tuh ya di annaha fis syabab asyaqqa 'ala nafsi bisa tuh bahwa ada iman mana si jihadin atau budak ngora teh selamana babarengan jeung dirina aya dina jihad nafsu begitu nyana cicing di pondok sedih mas sedih terus nyana cerik-cerik dipaksakeun jadi betah menang nyana sebulan 2 bulan balik ditanya ku babaturan emang sih mondok sekolah cek jangan teh sekolah mangga boga ijazah kayak itu nih digawe sia nyawa ingat ku abaing jadi teu mondok bae bagus ya kumaha aturan sekolah teh lah ingat mondok bae lah jangan teh kaji boga mal boga ijazah sia cek babaturan kaji na aing ka sorga bae ulah leutik bisa ka sorga cek babaturan sombong sia kaji na aing mah menang 1 tahun beda isinin teh budak anu sakola teh sebab budak pondok mah dipake ka isin kadeleuna tegep ka masjid ka mushola muludan tegep ieu sakola henteu
terus pedang 2 tahun 3 tahun geus bisa nyana ilmu itu anu lamun urang magaan pemajikan marah 100 amat ka santri memberhenti 100 kajanana mah ngalojokeun urang ieu mah ti dituna cek urang teu lah bohong ayo terus nabiyatun manawiyatun suja min kamang salabdi lengkaping dengan kapal manawi maksudnya naon jadi amil teh nu 100 dibagi 2 amal labdi maknya 2 mungkin apa ya itu percaya itu majikan bagian usalaki waktu tanah sama taala sonaan dan warna-warna apa mila samai itu 13 warna jadi maksudnya 13 warna kabehna coba ini nanyakeun da kana sajen ayat 13 dengan 10 nya teu percayain ka salaki asa dilojokeun bae rukun salat aya yang seberapa kalau namagan pemajikan rukun salat 13 kak maunya 13 tetangga ge ngaji di batur cenah ge aya 27 ese magan pemajikan ese jangan pemajikan aku kudu bari ngarende neng anu eta naon ieu tah mas oh mas sabaraha gram eta ieu mah kakarek nu 20 ka aya nu 30 deui oh nya tah emang potonganna nu kieu tah mun kos kitu menurut ulah nu kos kitu giliran we pagaan amil 100 amil loba teuing cek kan aduh sawareh 9 tina 100 teh 99 jadi budak norak nu selalu ibadah ka Gusti Allah selamana jana aya dina jihad perang merangan nafsu saat batur sekolah SMP nya nama di pondok batur mah sanajan sakola ge loba kembang mata lalagaan hurai-hurai jeung babaturan SMS-an terus bae bobogohan mulai geus di SMP geus teu aman geus indungna teu aman bapana geus teu aman budak mah di sakola di pasantren keur nahan nafsu babaturan aing ieu ngabejaan bawanya nama bobogohan aing mandek dipasrahkeun bae ka Allah perangnya terus ke SMA geus lebih brutal permainan budak geus dewasa tu kadinya nama keur ngejana nguyak batul muin Masya Allah takrib geus dilalab sapinah geus dijadikeun coel bunyan kuari geus aja batul muin eta kan menang riyadhah hasil riyadhah ngajar nafsu saat batur-batur dari sekolah ihyak-ihyakan teu puguh maksud sakadar hayang ijazah bari can jelas ka dituna mun pae saat eta neraka tapi ieu mah di pondok Masya Allah pahala keur menjaga kos kitu bae Masya Allah kari mantep jasa ya Allah tadah rujan keur menjaga kos kitu keur menjaga neungeunah tambang daya tambang tumbung dia jadi kos kitu nasribna jadi blon budak aduh ya Allah ya karim tuh keur meujeuhna ngajar nafsu nyana sok geura lamun ditanya Aisyah emang teu resep ka awewe aing resep atuh jasarua aing ge jelema boro-boro jelema embe ge resepeun teu komo aing atuh beun sieun teu aing isin gunan ku ilmu aing wow masyaallah geus lain bantrak-bantrakeun aing teu pantes sebab ditarang aing aya Fathul Muinan manya Fathul Muinan kudu bobogohan budak masyaallah indah amat sih aduh komo hajunya ngaji tafsir umur geus 23 24 yang setan boga bebene encan yang teu laku teh lain teu laku aing mah izin loba awan hayangeun ka aing nambung yang kudu izin di otak aing aya tafsiran aing ngembung-bung bobogohan
Jadi saya mal kawin tuh, ende kayak mal kawin. Ayo nutu daekeun ka saya, wallahu alam ya ge. Wallahu alam aing ge. Geus dibasarahkeun ka Allah bae mah. Cenah kudu kawin, alhamdulillah. Cenah henteu lah, puterkeun tasbih. Siap sok aju kitu. Eta teh ngajar nafsu. Deuk kumaha teh ka surgana tuh santri mah. Hayu. Paling dosa-dosa nu leutik doang atuh. Iya tuh santri mah, ka awewe paling ge nya mah susuit. Lamun aya awewe oh, geus moal di deketan bae nya nama muriang panas. Iya teh atuh. Mata kali surga mah kos kitu. Sia pun bobolokot teh tuh ku naon kana-kana ku kasak. Aing terus di deketan awewe. Aduh, wah rajasa. Deket bae ge geus hareudang komo nempel meureunnya. Asana awak aing mah tutung meureun. Tak iya cerita salilana nyana di pondok pesantren hiji hadir tuh mantap ge mana aya dongengna di lembur nu sakolah di tuluh jeung awe malah aya dongengna nyana teu heureun jeung awe malah aya dongengna berarti kan sapopena wasiat kolot nu nyakolakeun anak kabagian wasiat ulah dikira kolot teu didarakakeun teh ji kok mau datang ka zina datang ka kuari datang ke zaman yang na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Di pesantren mah aman atuh masyaallah ngeunaheun. Balik maca Quran di imah tarariis. Tarawih ngana jadi Bilal. Dibutuhkeun jadi imam, Doa. Iya tuh geura di santri mah tuh. Surga. Masya Allah. Ilah syabun nasyafi ibadat Rabbi. Sahat budak orang tumbuh cukup ibadah ke Gusti Allah. Yang murad bisyabab jadi maksud ku syabun malam bijaiz arba'in jelema anu can ngalewat kana umur 40. Keur mujihna resep ulin. Gembojna resep ngumbar nafsu. Mantak umur di bawah 40 mah geus pohara jasa. Eta mah lamun 40 leuwih masih kena maksiat kana tunggu harapan. Buuk geus putih tapi masih kena WhatsAppan. Geus harapan. Harapan teh mah geus biang jurig. Biang jurig teh mah. Diangkat ku hari mah kamari ka karar panglima ku raja. Pengangkatan langsung. Langsung geus disahkeun di parlemen. Nyana jadi raja jurig ya jurig teh ngahormat ka jana sebab nyana rajana kita kulah main-main iya wa bil ibadati mutlaq taat kuayana kecap ibadat jadi murad ibadatun mutlaq taat naon bae salat puasa zakat ya kitu urad wirid dan lain sebagainya wa binasyati wa taqdidu ta'atu ala masyati maksudna cukul teh taat ngalakeun nasihatna min awal amri di awal perkarana ya ini modal santri di awal terus aya maksiat ya leh ku taat lah tah maksiat leulitikan mah kos kitu mah tuh suit leulitikan haji awalna geus sepen ieu disuitan teh horeng awal mah sugan teh marah henteu endahan haneng bae kos kubo itu kahayang nanya nama aduh Masya Allah haji panai maghrib dan mah ditepak bujurna ke budak tepak set nepak doang ya dosa leutik nepak doang atuh mah atuh kudu berusaha ragam tau kudu sekali nepak leutik dua kali rada gede tilu kali gede anjing ibadah ke kaula burang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokokna geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula kumaha eta Tuan Abdul Qadir
buan si Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos kutan si Abdul Qadir buager baik juli sia iblis ya setan tuh anu nyahuan ka pangeran mah kos kitu coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sekolah SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di buku nyana tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyada zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambu eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring tuh kan haju bae nyana nage langsung bae ngaku kepanggih jeung pangeran nikmat luar biasa ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat paruman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah oke gide ken langtung sanggeusna langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Qur'an Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon iya tadi kewajar lagi make dalil Masya Allah nu mantak hari tadi Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasub nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup kadinya bebeja ka almarhum Abah Kula Masya Allah cak abah coba guru deh ka dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapira ung Tasik coba ka dia tukang kredit kajen kukumah ya guruna ieu ya ya teu daekeun guruna mah coba ku sia sabara urang tanu asup kadinya bawa ka dia dek diservis ku abah lain motor bae diservis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku abah ulah sia sasar sia dek ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nuru samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dia parekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhum abah tarurun kabeh ka dari ieu beres ituna gitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh aduh ada jadi wali kita ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek abah lamun eta diteruskeun kula dek lapor ke Pak Bupati kemudian ditangkep kabur bener ka Tasik nya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya balik jadi geus itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah urang Cirebon Lubon nu ararasup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar kuari ge masih kene aya keneh anu neruskeun Bah Umar nu nya na Makkah-Makkahna teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloon setejauh ke pangeran ulah sok sambaran la tudrikul absar moal bisa kadala kumaha Gusti Allah mah moal bisa
lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal ka deui wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalap nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la huruf napi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tambah ngaji orok dina sorok ge ilam annama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung mak jeung napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana emak jeung lasub kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku emak jeung la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi sarada nyu batuk ke la tudriku bae urang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahwu la tudrikul salah ini la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul semuanya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasar geus la tudrikul absar aing kudu naon deui atuh goblok ropang geus nasab geus cer geus sukun geus tolol cenah sia mamereun pugu jelema bengek lain ngabatukannya na tah aya anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorok teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing apa bengek sia ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah la napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua ya ijab aya salab ijab mah mahukima biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagulung kalapa kiai ngomong naonnya ya tuh kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai jaheue nya bener pan ieu teh dijadikeun qadiyah
sedangkan qadiyah teh pan aya qadiyah kuliah aya qadiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atau hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa ba'dun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah, lamun anu ma fa ma'al ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuykeun tak ku santri mah kulun pakulun kulun babadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun babadun badun palasaya badun palasa badun bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pa badun laisa badun pala saya laisa badun beres ayo dah kau ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae bisa ajeun kumaha lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah kaditu mah ieu mah keur ngadidik ieu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak nu kakarak asup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae jadi nyana nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing teh ya bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat ieu ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan dihajar ba'dul insan laisa dihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur imma bikulin au bibadin au bila saya badin ndet make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk kulu insan hayawan berarti qadiyah kuliah mujabah kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qadiyah juz'iyah mujabah
saya aminal insan dihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kok dia salibah kuliah. Jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot kajen gugu bage ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk ieu deuk modar tah ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh teh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab mantek ieu anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayata wala ato dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kebe kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur ken okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur keneh berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah geus beunang taku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di mu produk dipreteli heula kalimat per kalimat ieu ge kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mata mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah ada yang tersapit bisa kadeuleu bangkong wabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah. Jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga cat suara sekali mata mana bae mal bisa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah. Tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteuneunan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka Syamsiyah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah
Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabae nu kadeuleun tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah kos can geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid daruro atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamat zatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia ge teh kahartikan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa yalati kamu piha bidawami subutil mahmul lil maudhu awasala bihi anhu madamazatul maudhu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuarima daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aeda iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid dan jihad da jadi ieu qadiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus bisa jadi kos kitu ya atuh eta gaji teh kos kitu hese lu atak imam sampai dek kabongkar eta kakarak lah saceuhil teh tencana naon oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaranna tah ieulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kayak lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna
tak eta ngaranna muhtalitot gambar kurang jadi santri mah ulah HP bae bego santri HP bae muhtalitot tah coba tulis teng 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 ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke ngemantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah muhtalitot nyeun masalah teh samsiah bab muhtalitot muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku Mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak Mama muantah ya Allah batur mah kos kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku Mama ieu nihil asal di jaman istri menihil kabeh bisa nyawa kaler kidul guys ya mah atuh hitut ge seungit juga dan baru aya hiji tek oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah Mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku Mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak Mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku Mama gitu gratis untuk itu gratis mah eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di Mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh Mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat mimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang kita ngaji sirana siratu pas kita goblok tau minantu iya dongeng Mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantrenna cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu kaluaran mana dianu diiring cenah dianu diiring tamatan naon lain maling sia sugan tadi reng anggeus tuh jadi kabongkar teh ku samsiah mah geus inokos kieu karana qadia salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata
timimiti mata manusia datang ke mata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok buah waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah ya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek naon tuh ini teh nyaho jajanna kudu muara gaji mau martil teh nyieun imah meureun masyaallah da teh hese gaji teh hese tah eta kakaraksa filsafat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang mah aya eta kos Waladiyah tah eta leutik kitab dah wararese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juz'iyana kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadina berarti ieu qadiyah teh mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juz'iyah islamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul absar ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita kos itu sengaja tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing nu ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kaul mau tambah tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti
kaifa tuhil mau takumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup deuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal paeh di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep kain ulah make tarumpa ican ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo tah mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat tetapi nu jelas mah sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang ge teu nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya tajallina di dinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dieu aya di dieu aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah
kos gitu. Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pancen bisa kos gitu moal kaharti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngredit kene. Kehalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah. Moal bisa kehalangan ku eta. Aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah.